Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Ujang Combro. Saperti biasa dinu danget ieu simkuring bade macakeun deui caritaan dongeng bahasa Sunda. Pikeun anu janten judul dinu dongengan ieu nyaeta dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Inyum Langgeng. Mangga atuh nya ka pamiarsa wilujeng ngadangukeun. Dongeng bahasa Sunda carita ngeunaan Inyum Langgeng. Eta jalma sok imut unggal pendak sareng saha wae. Urang wargi nu silih kenal. Sok ngaheureuyan seurina. Rupa-rupa kagiatan anu urang laksanakeun eureun ngadadak. Sareng saatos jalma eta maot, urang silih naroskeun naha aya di antara urang anu terang anjeunna. Urang ngoyagkeun sirah, teu kapikiran nyaho manehna. Teu saurang oge anu nyaho beungeutna persis. Nalika unggal jalma ngaliwat, seurina nyolong perhatian urang. Kukituna sadayana henteu kapendak. Seurina bener-bener ngagenclang, urang meunang loba nempel, sanajan silih ngartos aranjeunna beda. Sawatara tuluy ceurik nginget-inget eta seuri. Cenah, seuri eta jalma teh ibarat tatu nu geus karandapan. Tatu nu nepi ka ayeuna teu bisa dihindari. Sedih pisan ngingetkeun eta. Kahirupan ieu memang lalampahan kasedih, cek jalma nu keur ceuri. Aya deui nu ningali seuri siga ningali film anu caritana. Gambar sareng soundtrackna ngagentos. Poe-poe eta lalaki teh kapikiran. Nempo jeung ngarasa ngan hiji tiupan angin leutik manehna bisa jadi sensitif sarta nyokot napas meuni jero. Unggal pangemis budak anu ditepungan ku sirahna diusapan. Karyana teu dipalire. Sabenerna kuring henteu resep kana padamalen ieu. Kuring kapaksa ngalakukeun eta kusabab kuring kadesek ku kaayaan sareng kabutuhan, saurna. Jeung dulur boga rupa anu sejen sanggeus ningali seuri eta. Memang visi urang beda, tapi kami duanana ngarasa jeung eta panginten atmosfer anu urang ngarep-ngarepikeun sadayana kahirupan urang ibarat bulan nu salawasna endah di langit. Sabenerna bulan teh kacida endahna lantaran teu bisa kahontal. Upami urang tiasa nyanak bulan sareng janten hiasan di kamar urang, panginten urang moal disihir deui. Upami eta jalma ngaliwat deui ka dieu, kuring bakal nyandak sababaraha foto anjeunna, saur fotografer. Koran-koran tangtos bakal ngagaleuh ku harga anu luhur. Lantaran potret seuri siga kitu pastina bakal nambahan penjualan berkali-kali lipat. Atawa nyeun almenak jeung poster oge bakal ngajual oge. Atanapi ditawiskeun ka dinas pariwisata sareng pos. Meureun bade dijantenkeun cap atanapi kartu pos. Abdi satuju upami urang ngadamel kartu pos, saur anu sanes. Kuring teu bisa ngabayangkeun ngirim kenalan kuring kartu pos kalawan gambar nu geulis seuri. Maranehna bakal reuas jeung bakal inget ka kami. Upami eta jalma ngaliwat ka dieu deui, kuring bakal nuturkeun anjeunna. Abdi hoyong terang di mana anjeunna leres-leres hirup sareng naon anu anjeunna laksanakeun. Tangtos jalma sapertos anjeunna gaduh dinamika kahirupan anu sae. Abdi bade nyerat skenario pikeun sinetron. Pasti panonton salawasna ngantosan acara ieu.
Lamun jalma eta kitu omongan urang nalika rasa kangen karena serinu geulis beuki nyecep. Urang ngimpi impian nu pernah jadi kenyataan sabab dina pengalaman urang lamun jalma nu sok seuring ngaliwat deui sagala impian eta moal pernah kahontal. Fotografer anu tos sababaraha dinten nyiapkeun kamerana ningali jalma anu sok seuri teu tiasa nanaon anjeunna nyepeng kamera anu anjeunna kedah urut tanpa nganggo sapertos anu diimpikeun. Jeung jalma nu hayang nuturkeun jeung nyeun carita hirup, jalma nu salawasna seuri geulis ngan bisa netep nepi ka eta jalma leungit sabeudereun juru. Sarerea jadi ribut sanggeus sadar yen jalma nu sok seuri geulis geus leungit. Aya nu ngudag anjeunna di juru tapi tapakna teu kapendak. Fotografer ngacungkeun fishna sareng nabrak kana tembok ku sabab kaduhung. Anjeunna janji yen lamun aya jalma nu sok seuri ngaliwat deui, anjeunna bakal konsentrasi sarta moal sono kasempetan sejen. Tapi dina pasamuan salajengna sadaya impian eta kabur deui nepi ka urang ngarasa capek ngalamun jeung karunya ka diri sorangan. Urang moal pernah terang ti mana asalna jalma nu sok seuri indah sareng ka mana anjeunna angkat. Anjeunna ngan ukur lempang sareng nyeepkeun seuri anu luar biasa tanpa urang ngarepkeun. Mimitina urang ngira yen anjeunna salah sahiji urbanis atawa imigran anu miboga kaperluan di dieu. Tapi lamun jalma anu sok seuri teh salah sahijina, tangtu dina sababaraha poe urang geus nyaho datana. Lamun henteu di Pak RT, daftar ngaran bakal di losmen atau hotel. Tapi salami dipariksa, kami henteu kantos ngagaduhan identifikasi jalma anu sok seuri. Sanajan kitu urang kacatet kajadian ningali eta seuri. Unggal-unggal urang mikiran nalika urang sujud dina salat anu urang anyaman tina tiiseun. Tiiseun wengi urang ngarasa seuri jalma eta mangrupikeun dunya anu parantos lami ilang. Dunya nu ngadadak jadi dongeng, jadi katepastian nungan aya di bumi mega. Unggal-unggal ningali seuri eta, urang ngarasa nyeuri pisan sareng kasenangan. Kumaha salami ieu urang seueur pisan kabiasan anu teu dipikahoyong sareng seueur kahayang anu henteu dilaksanakeun. Sepanjang waktos ieu urang sieun pisan ku kasieun anu leres henteu kedah dipikasieun. Urang ngarasa geus meunang ku cara maksakeun kahayang sanajan dina hate urang sabenerna geus eleh. Ku kituna urang hirup kalawan eleh menang jeung menangna leungit. Saterusna datang jalma nu sok seuri. Hirup urang kacau. Kami pikeun ngalakukeun nanaon, teu ngalakukeun nanaon. Urang ngingetkeun loba kahayang jeung kabiasaan. Unggal-unggal ningali seuri eta, urang karasa ningali cahaya anu matak mabok. Cahaya anu ku urang dipikanya seumur hirup. Cahaya anu sok nyahuran urang pikeun ngarasakeun kalanggengan. Sarta kami nuturkeun eta, urusan nanaon jeung badai dumadakan ngabanting sarta kana awak ieu. Urang sok dialungkeun ka tempat-tempat anu jauh tina cahaya anu diidam-idamkeun. Urang panginten sugan jeung badai nu teh babaturan sajati, babatan anu nyeri hiji. Kusabab kitu urang ngarti lamun sababaraha urang ceurik jeung sok
terharu ningali seri jalma eta. Nah, aya anu sae pisan dina kahirupan ieu. Aya kahayang nu teu bisa kahontal teh endah pisan. Nah, aya anu aneh sareng kosong dina kahirupan teh. Nah, jadi sepi lamun urang apal eta. Aya kahayang anu dipopohokeun dina kahirupan ieu jadi asing. Kosong sareng jempe nalika urang emut. Eta kumaha urang biasana ngobrol nepi ka cicing-cicing hirup-hirup ngajadikeun urang poho kana hal-hal eta. Nepi ka rasa kangen urang kana eta seuri laun-laun sieurna. Nepi ka jalma nu sok seuring ngiles di hareupeun urang jeung nyieun urang jongjon. Kusabab dulur anu sok mesem ngaliwat kami sareng padamelan kami diabaikeun. Para pembuat kabijakan kota ngadamel tim peneliti dinamika kerja. Aranjeunna naroskeun patarosan ka kami. Motret jalan-jalan anu dijalankeun ku jalma anu sok mesem. Sareng ngadamel hipotesis sareng kasimpulan samentawis. Tina hasil ulikan ieu, tim panalungtik mamatahan urang ulah merhatikeun jalma anu sok seuri. Tapi pas eta jalma ngaliwat, urang teu tiasa malire anjeunna. Tim peneliti sorangan henteu tiasa ngalakukeun nanaon nalika ningali seuri eta. Maranehanana salaku urang. Janten sanaos aranjeunna ningali seuri jalma eta. Aranjeunna henteu tiasa nampi data tambahan salianti anu kami parantos ngayogikeun. Hirup pinuh ku keajaiban sareng keanehan. Saur kepala tim paneliti di payuneun urang. Aranjeunna sigana henteu antusias sapertos nalika mimiti damel. Sababaraha di antara malah ceurik meuni jero. Poe sanggeus ngarasa bebas ti pangaruh eta seuri. Kepala tim peneliti ditelepon ku atasanna. Memang aya nu aneh kana seuri eta jelema. Pak, lapor pupuhu. Aya sababaraha jinis racun atanapi panginten candu anu matak pikasieun urang. Terus kumaha solusina? Kami parantos nyiapkeun tim anu langkung lengkap. Kami parantos ngondang ilmuwan terkemuka sareng aranjeunna daek ngabantosan. Masalah ieu kudu langsung direngsekeun. Kuring ngarepkeun nalika perdagangan bebas dilaksanakeun. Dinamika industri urang moal deui kaganggu. Pamimpin tim panalungtik pamit. Sababaraha poe manehna digawe teuas nalungtik tur nyeun hiji ubar keur nengteremkeun kana efek seuri eta. Ilmuwan anu disebarkeun mendakan gelas nganggo lensa ngahalangan seuri. Kumake kacamata cenah. Efek seuri eta jalma bakal diungkulan. Kacamata disebut kacamata Homo hominilupus. Tim stabilitas kaayaan nyeepkeun dinten-dinten ngurilingan kota urang. Aranjeunna ngantosan di mana-mana. Aranjeunna dilengkepan bedil sareng kacamata Homo hominilupus. Cecingeun urang ngadoa sangkan jalma nu sok mesem teu ngaliwat. Urang sono ka manehna. Tapi urang teu tega ningali jalma eta digebugan ku tim stabilitas nagara. Unggal waktos urang sok hariwang, jalma nu sok seuri bisa datang iraha wae tanpa nembongkeun tanda-tanda heula. Anjeunna tiasa sumping nalika panon poe panas. Nalika hujan sareng urang nyumponan panyumputan. Nalika urang angkat atanapi angkat damel, atanapi nalika urang sibuk ku padamelan. Wanci nu pikasieun datang. Jalma datang kalayan seuri anu khas. Seuri urang sono. Seuri anu ku urang diarep-arep bakal langgeng
dina hati urang. Bari kami netep dina seri ngagurilap. Tim stabilitas kaayaan dicegat jalma eta. Sareng tanpa naroskeun patarosan. Aranjeunna ngurilingan jalma eta, jalma anu sok seuri ulah ngalawan, ngawadul atawa nyengir. Serina tetep caang jeung ngageterkeun urang. Anjeunna teu malire tinju nu nembus dahina. Peson nu tusuk beuteung. Pelor nu ngaliwatan tonggongna. Nepi ka eta jalma rubuh jeung bajuna nu bodas jadi beureum pisan ku getih. Serina teu lebet dina bibirna. Urang narik napas jero tur miharep yen seri bakal lepas salawasna. Sanajan kitu tim stabilitas situasi nu beuki frantik sanggeus pencet tusuk jeung nembak tengantep eta lumangsung. Seri polos ditembal ku basoka. Sora pakarang berat ngagedur. Urang nu teu bisa ngalakukeun nanaon ti mimiti. Engap-engapan kami jadi hanjelu nalika urang manggihan yen seri pindah leungit sabab jalma eta eueuh. Urang ceurik nya tina cimata urang ribuan malah jutaan seri anu obah ngalayang lir kukupu dina awang-awang. Tim stabilitas kayaan secara ambing nembak seri eta. Tapi seri nu ngagebeg beuki-beuki. Minuhan langit nganuhunkeun ka urang. Tah kitu pamiasanya dongeng ti Simkuring ngeunaan inyum langgeng atanapi dala tinu bahasa Indonesiana dinu thumbnailna hartosna senyuman abadi gitu pamiasanya. Pikeun ieu teh caritaan dongengna rada-rada ya non teh nu kasiratna teh filosofi dukan naon esiana teh da nyebatkeun salah sahiji jalmi anu disorot, anu ditingali, anu diaos naon soal karakter jalmi naon lah ya dinu carita bieu kirang ngartos cuman nya dinu dongeng mah ku abis sih dimedalkeun mah ye salah sahiji jelema anu gaduh kakuasaan atanapi jabatan dinu hal-hal tertentu nya kitu pamiarsanya. Munten bilih dinu dongengan Simkuring Ujang Combro aya anu lepat atanapi anu kakirangan dinu panyebutan dinu ngejaan gitunya nya Simkuring ge insyaallah engke diperbaiki deui kapayuna kitu pamiarsa. Hatur nuhun tos nyupport dugi ka ayeuna Simkuring kaleresannya sareng palawargi ge nuju ngalaksanakeun ibadah saum di bulan Ramadan ieu kitu nya. Sing semangat, sing tartil lah, lancar gitu, lancar sagalana. Silih pidoakeun we kitu nya. Mun atuh nya dipihatur Simkuring pamit lah. Hatur nuhun engke dilajeng didanget anu sanesna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.